Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kukudrot yang izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwiti jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di dieu tempat sehingga jadikan cukang lantaran datang rahmat yang pitulung langgana. Kurang sadar kurang teh manusia ngaran-ngaran manusia mah tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalolepatan sakapun janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormatkan simkuring guruwaneun pikeun simkuring hais pangampi pupuh lembur kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu katempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon mah izin dagang jawabanana hayang untung. Mun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon mah izin tani jawabanana hayang hasil. Lamun ibu gering leos ka dokter jawabanana hayang cager. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ieu judulna pangaosan. Sabenerna pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Lamun cek ibu pengajian hayang menang ilmu geratannya awak sorangan. Lamun Allah nitipkan ilmu ka urang sanggup tuh. Bagi mantung hati nu sanggup ilmu dibikeun teh ari teu sanggup moal dibikeun. Naon sababna loba jalma arayang baroga ilmu nepi ka sakala luhur masantren luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu kadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Moal betaheun ilmu cicing diri jelema adigung moal betaheun boro-boro ngoncoran batur diri sorangan ge sombong wae. Dangaran ilmu mah al ilmu nur ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang geus baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah boga ilmu tapi hirup parwek wae. Maka bega arapal bab tahajud arapal sok ngaku ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep beureug heeh. Kabega arapal ilmu infak jeung sedekah tapi geuning fakir miskin diantar. Ketika penting rag-rag hiji ti masjid ke DKM jadi sasaran cek urang mah omean daripada ngecebrek mah tuh ibu ge apa kasalaki teh kudu hormat bahkan jembatan sawarga teh aya di dunya saha salaki mata kagugu salaki hormat ka salaki eta teh menuju alam sawarga tapi nah kadang-kadang mah duit leutik jamotrot wae. Tapi gak arapal ilmu jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga tong pasea lamun deuk make dalil Quran wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu tah eta teh dalil nyarek pasea tapi naha ustad ge sok parasea. Jadi di mana cicingna atuh ilmu teh? Loba jalma boga ilmu awakna hirup tapi hate teh hirup ku ilmuna sehingga ilmuna dipake ngahina batur ngaledek batur nuding batur mitnah batur ilmuna nahaon nu kitu patut da ilmu al ilmu nur ilmu mah cahaya bu sehingga lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna lalajoan akhlakna mun kasaluhureun hormat ka sandepeunnya ta eta ilmu ka ciri tawadona ieu mah boga ilmu nepak dada asa aing pang pinterna nah ilmu jadi sombong taharti beureunya saha atuh jalma nu bakal menang ilmu tah hiji jawabanana qalbun salimun ieu teh jelema nu halus hate boga harta alus hate bakal bageur
harta dititipkeun ka jelema nu alus hate bakal bager saertieun moal burung katulungan yatim babalatak miskin keur moal burung kabantuan ku jelema nu beunghar sabab jelema nu beunghar mah apal kana tugas saeus beunghar kudu ibadah ku kabeungharanana lamun hate kotor geus beunghar kumet jeung pedit sombong ka dituna buka kongkorong 5 gram ge dipake buat dongko juga 5 kilo sadia atuh buka pingal teh gigibri juga nu setruk malahan sasalaman teh dikitu-kitu naon bari konsep hirup mah apa dunya anu aya ditinggalkeun ku urang kabeh matak geus tong sok pasea ku alam dunya naha urang maot dunya ge ninggalkeun keur naon pasea ku perkara anu matak ku urang bakal ditinggalkeun betul matak diomongkeun bari anu betul-betul teh boa atuh beda jeung jelema anu beunghar alus hate beuki loba hartana bakal loba yatim katulung miskin kabantu kapan ke di akhirat teh tanggung jawab di mana harta dipake naon nolol fakir miskin abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolokeun budak abdi abdi Gusti saksina hartana dipake ngemantuan di sim abdi tuh nu beunghar salamet teh lamun dibikeun ka nu miskin lamun nu beunghar moal salamet lamun pedit ka si miskin di mana harta dipake naon cek urang teh dianggap fakir miskin Gusti nolol fakir miskin ti ditu wadul Gusti mata urang jeung kabang emok teh cucuk si eta kana melekna maka nu baleunghar teh tugasna bager ibadah ku bageurna tapi nu sangsara ge deui nu sangsara punten kudu sabar ulah panasan keur mah sangsara katamah ririwit batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli kongkorong manehna ge sarua da panas meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu da kongkorong tinu lajada ladang si ode nu isuk-isuk teh geuning paket batur meuli motor atuh angan batur meuli sawah muntaber batur meuli mobil paeh keur mah sangsara ririwit eueuh pulungeun matak hirup mah ngeus sangsara tarimakeun kana kasangsaraan mun muncul sabar beunghar narima kana kabeungharan muncul bager nu beunghar bager nu sangsara sabar pan ibadah duana nu pinter pek ibadah ku kapinteranana caritaan omongan sikap tindak laku lampah singkat tempo ilmu wujud ilmu teh ieu mah geus pinter ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek mah artina teu apal kana tugas pinter pan pinter mah kuduna ngoncoran jelema bodoh lain kudu ngaledek jelema bodoh mikir atuh sadaya wa tidak piraku kudu dirabut lebih ke akar-akarna cenah mah ilmu sarua ilmu cicing di jelema nu alus hate bakal tawado boro-boro kolot budak leutik dihargaan bahkan urang teh kudu ngahargaan budak teu apal Quran budak tara ngaji budak teu nyaho kitab budak teu ngaji hadis budak tara ka masjid budak tara salat tapi budak pak gelut jeung budak tatangga 5 menit pak kaleng-kaleng coba makhluk ieu teh bagus galedek ieu Quran dibuka pengajian mineng salat osok boro-boro pas ya jeung tatangga boro-boro teu akur jeung dulur keheul ka saraki hampura saminggu teu diolok ku duit mah hese cager tapi si bapak yang apal makhlukna saha ieu toh nah teu ngaku maksudna teh nah ari budak walajuan teu apal Quran teu apal hadis tapi pesea 5 menit pakaleng-kaleng ternyata aya nu mahal di eta budak yuladu alal fitrah kasucian jiwa mata keukeuh manusia mah lain beungeutna tah eusi hatena engke asli kan lain banget tah eusi hatena rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur mangsa bodoh hareupeun manusia mah katemborabun gekeun bae ngan hareupeun Allah boga kajujuran hade daripada dijas make dasi sapatu nepi ka mahal jabatan luhur gaji gede aya duit negara dipalok geuning bangsat well maka dina pengajian ge hampura teu ngaruh tiung saragam baju saragam teh tanpa hate nu saragam tadi mah urang teh sanggup ngomong kieu teh tadi saragam kabeh keur naon
tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung bajuna si hatena tiung aya tokona baju aya tokona keur nyaragamkeun si hate hampura hese dalam pengajian karena saragam salaki nurungsing Senin kudu bodas, nganyut bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rebo borem kabeh, kemis ungu kabeh, cek salaki eureun ngaji teh. Nah, maka jeung nyarek ngaji, lieur aing kana hulu habeun meulian baju. Nu kudu robah mah lain teu jeung baju, hate. Nu goreng ka salaki jadi alus, nu pedit jadi bager, nu pasihan jeung tetangga jadi tara, nu teu akur jeung dulur jadi alakur. Tak eta ladang ngaji nu sabenerna, matak cekolot disebut ngajirimna diri, ngajirisna rasa, ngawujudna bentuk. Weh. Nah, beuki dieu beuki kasiliran mending balik. Loba anu kasiliran loba. Awak ibu di alus-alus hampura the glowing the skincare mahal maot jadi para cacing taneuh tangga modal gede teh coba hate nu alus tadi modalan kunaon-naon Pak hate nu alus mah tapi naha Allah ngamulyakeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah asal ti nu maha suci balik tina kasucian mata tong kalotor teuing hate teh bisa balik ieu mah tuh da aing balik hayang ka Allah aing boga harta pedit atuh balik kasih korun ka ditu nanti hari asal ti Allah hayang balik ka Gusti Allah aing teu sombong sahan nu sombong Firaun wah kita teh tuh urang jeung Allah kalah ka Firaun teh eta mah nu urang cenah ka dieu jadi kunci hirup adalah hati matak ieu nu hadir kabeh hampura kabeh ge palsu kabeh Pak ieu teh kabeh ge palsu sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan ongkoh aya kuring kabita sacok buuk demi Allah teh nah ieu mah alam palsu dan nu aslina ibu mah lain nu di dieu aya wajar keluar ti imah make seungit wajar dek pangaosan diudak wajar make lipstik wajar balik ti dieu dibuka baju ieu pan digentos deui ku daster merengkel kameja ngalek-lek soek pada isa huak hieup bau kelek tak eta aslina ibu ieu mah keur kapalsuan Pak nu beunghar asli palsu tong legeg hei nu beunghar sabenerna keur palsu nah jelema beunghar deuk neunah jadi jelema beunghar kumaha lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur moal aya tamatna imah hiji hayang dua dapat tatangga geus boga dua sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang dua PPKB kabangkeun hareupeun batur gaya imah dua mobil dua punten sisirah ngebul tiap bulan setoran hungkul keur melaan kapalsuan deuna nana gerhana asli palsu ulah batur hungkul kudu akur palsu teuing ustad dieu mah meureun asli ngan urang mah palsu keneh palebah mana palsuna apan ceramah menjigan heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring matak ngomong munafik teh ulah ka batur nyebut kafir ulah ka batur sabenerna awak urang ge sok munafik aing ngomong jigan heueuh aing kalakuan goreng tina omongan teh kudu tudang-tuding ka batur nyebut munafik mah awak urang ge asli tah pandina ceramah majikan nya ka miskin nya ka yatim tah bisi ibu hayang bukti tinggal Pak RT naik ka luhur sae ceramah teh kudu kitu urang teh kudu nya ka fakir miskin abdi marek ngagugu we kana ceramah salira amplop moal dibikeun cingkeun RT gegabah mah ge moal dibikeun pancek salira kudu nya ka fakir miskin daripada dibikeun kanu lain hakna da salira mah boga mobil boga sawah boga imah berarti lain bereun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring hampura RT kaceplosan teuing nya palsu ternyata hirup manusia teh paingan riweuh keur cicing dina alam kapalsuan saha atuh nu aslina nu asli mah disebut hamba Allah teh disebut ngahambakeun diri ka Gusti Allah bener teh urang ngahambakeun ka Gusti Allah geuning urang salat di masjid jeung saha ka Allah nah keluar ti masjid jadi gila ngawadul
Nah bubar sholat jadi ngabohong, nah bubar sholat jalur janji, nah bubar sholat pekolotot, nah bubar sholat main nafsu. Gening Allah teh ukur aya 5 waktu dina sholat wungkul. Bubar sholat di mana eta Allah? Aduh, kayaknya pikiran so. Keur sholat jika nunya wajah tuh wajhiya lilati fator samawati. Bubar sholat, nah hata tangga nyeri hati ku bibir urang, dulur tak akur kulamai urang. Berarti karek samet alus bacaan sholat, can alus ucapan sang sholat. Weh, berarti iya pisan itu. Bacaan sholat aralus tapi balik ke imam ge kasalaki peperengkreng. Nah iya pangaosan nah jeung Allah teu percaya. Iya pangaosan nah jeung Allah teu percaya. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustaz setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka ronghok nepi ka nagang. Nah berarti kudu sadar ieu pengajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya. Ulam deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus ibu alus awak pangaosan ceuli pangaosan hate sudon anger. Ieu mah eueuh cereup jamaah hijau ngulem acan mayar acan nah geus wani-wani nyebutkeun moal datang hideng teh. Ieu awak keur pangajian Pak eta geus batal deui. Mun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar kalau itu datang catat ku ibu berat ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Wah ceramah cek ibu atau Asep kumaha mun ulam teu dibayar wios asal umum. Son tong dibayar, background tong dibayar, hadroh tong dibayar, dahareun tong dibayar, abdi ge ridho lamun umum teu dibayar. Ieu mah son dibayar urang teu tempo Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bari son dibayar, hadroh dibayar urang teu mah sabotase panitia teh. Bener. Inna Allaha ma'ana. Lamun hirup jeung Allah mana cirina? Qul huwallahu ahad. Allah teh ngan sahiji. Lamun ibu teu niron ka Allah deuk niron saha? Samemeh aya Nabi Adam, Allah geus aya. Samemeh aya Nabi Idris, Allah geus aya. Samemeh aya Nabi Muhammad, Allah geus aya. Jadi para nabi teh niron kana sifat Allah. Tak urang ge kudu niron kana sifatna Gusti Ya Rahman, Ya Rahim. Sok laloba atuh Asmaul Husna teh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rajak. Ngap euy. Ya Latif keur sok baca. Aya di masjid jiga anu arenya Ya Latif nepi ka tasbih 7 meter. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Naon Ya Latif teh? Wahai Allah nu Maha Lembut. Na teu era ari ka Allah nyebut Maha Lembut, ari hate kereng wae. Cing atau di masjid nyebut Ya Latif teh datang ka imah kasalaki jadi lembut ya terus bugah ya ieu mah aya di masjid Ya Latif datang ka imah molor wae nya eta Ya Latif kuat teu kaciri. Jadi Ya Latif teh karek kaciri dina ngomongna, karek kaciri dina bibirna, can kaciri kana hate. Sing saladar. Dia mau datang ke dia, oi ceramah Ya Latif datang ke imah keur gogoleran, ibu leos ke dapur sama eueuh cai eueuh cek salaki nah amah kuat jiga nu lapar panetiana teh nyadiakeun pincuk eta Ya Latif. Mana Ya Latif tuh mana? Ya Rojak Allah teh Maha Pemberi Pak. Ya Rojak Allah Maha Pemberi. Cing atuh Bu pikiran ku akal nu bener. Lamun Allah Maha Pemberi maka urang kudu daek mere ka batur lain hayang dibere wae ku batur. Ieu mah nu beunghar hayang BLT kunaon ai maneh Udin? Gedong boga, sawah boga, budak sakola, RT dicarekan, eureun RT kira-kira batur menang BLT aing teh yai. Tah eta teh nu beunghar ada gelo teh nu kitu tah. Gedong boga, sawah boga, budak sakola.
Cuduna ya rojak Allah maha pemberi, lamun hayang Allah gampang mere rezeki maka kudu gampang urang mikeun rezeki. Ieu maka Allah menta beunghar ari hareupeun pamarentah menta miskin teu hideng jalma kitu teh. Paling nu beunghar meunang kasindiran adulit teuing teu sadar-sadar mah teh. Ngetruk wae hirupna teh. Ya, nu beunghar nu asli mah lain kitu, sadar diri, imah boga, sawah boga, budak sakola, baju guta-gati, korong aya, ceng-celengan tabungan boga. Oh, RT menang BLT tolak. Moal RT. Mama rumah sa ku Allah geus dibere, ngan wayahna da mama sidik mere macan bisa. Ieu BLT keun data manuk mah ngan pamikeun keun tuh aya fakir, aya miskin, tah eta beunghar anu sanjana teh. Ya, nyagi keprok da eueuh. Anger we majarkeun teh lumayan. Jadi mana disebut ya rojak teh? Ya rojak Allah maha pemberi. Lamun Allah hayang gampang mere milik, maka urang kudu gampang mikeun. Jadi kudu mere lain hayang dibere atuh. Ya Rahman, Ya Rahim, Allah maha welas maha asih. Anu katempo galak, haranga, ngagugu nafsu, mana Rahman Rahimna? Rahman Rahim maha welas maha asih. Lol budak tetangga dagang comro natot leho meuli moal. Nama gejeng moal. Geuleuh, ibu nyebut geuleuh kana leho, ari ibu pernah leutik pan ibu mah leuwih nya leho nya ceuli. Mun urang nyebut geuleuh kana leho teu lalajo comro. Ieu kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Tong sok lalajo salahna batur da urang ge pernah salah jiga batur. Lain gandeng wae bibir teh nempo ka goreng batur, ban batur teh malah ikat sia teh. Bener? Aya tetangga teu pangaosan, bae tong jadi omong. Batur teu pangaosan da ibadah malah nu katempo lain nu kadenge ibadah manu karasa. Ieu ladang tieu di dieu nah karasaeun ku salaki. Boa-boa datang ka imah ngareun hohoa, kepeuriheun aing pangajian atuh maneh-maneh nyangu teu lain salaki teh. Maknya eta ladang ngaji jadi nyarekan salaki. Berarti ladang ngaji teu karasa. Coba nu teu datang ka dieu pan karasaeun ayeuna teu nyangu masa salaki nu datang mah nah teu ngaos bejana ayeuna gerhana jawabanana simpel Bapak teu kengeng kaluar ti bumi tanpa izin ti saroge tempo itu ibadah mah coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Tuh nu di tengah bae cenah urang mah teu boga salaki tong di beja-beja da moal melak dikawin. Dekul nyangu, dekul masak, ya ngesain mau orang tuang sasarangan. Dekul barang dahar jeung salaki, ibadah gede bu. Coba iya, teu sadar ayeuna salaki keur pepeletingan kursi. Nungguan ibu balik, engke balik sore teuing setengah genap. Salaki pan bae da sangu eueuh, jug langsung radang hareng. Di mana? Ibu kapancing, nempo pandon salaki nyebut di mana? Kumaha cek ibu? Di mana ai gaya kieu pangaosan matakna ceuk aing hege datang batur-batur da datang sia nu tara teh eta ladang ngaji jadi nyareka. Ibadah lain nu kadenge, ibadah lain nu karasa. Tong sok nyimpulkeun batur salah, bisa jadi batur salah keur munian kebebeneran. Cicing ya, mesti rada kurang arti. Ibu, jelema salah teh sebenarnya mah alat pikeun dihampura dosa. Nu salah mah diomong-omong, dihina, diledek, dicaci, beak dosa salahna. Tapi balik kan sok ngomongkeun, mata urang tong sok kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana. Batur boga dosa ku salah, urang boga dosa ku gibah. Teu aleuceureuh duanana ge. Bener, Pak? Aya nu teu ka masjid omongkeun. Nah, hanya si eta teu ke masjid. Tong kitu Din. Kamu gitu ya ngaran-ngaran manusia, ibu manusia, peri manusia, anger manusia mah dua tempat, bener salah, daek kedul, alus goreng eta manusia bener bu. So kuring nanya, ibu pernah bener pernah salah? Lamun pernah bener jeung pernah salah tau sok ngomongkeun kesalahan batur geuning ibu ge pernah. Ibu pernah jujur? Pernah bohong? Kapangi.
nalika batur bohong tuluy ku urang disebut bohong. Ulah sok kitu da urang ge pernah ngalaman badak hirup geus lah panuntut tong loba teuing lalajo batur. Lalajoan awak sorangan nu sanyang. Matak innallaha ma'ana hirup teh bareng jeung Allah. Mana jelemana hayang panggih? Jelema salat nah jeung Allah cantang tuh. Keur salat jeung Allah, keluar salat ditanya, "Ti marana Mang?" Salat atuh nah lain jeung Allah eta mah jeung riya ngaranna ge. Jalma maca Quran cantang tuh jeung Allah, lakoh maca Quran tapi nah lakoh ngagogoreng batur, lakoh ngahina batur, lakoh nuding batur, lakoh ngarendahkeun batur. Quran nu mana nu keur dibuka karek lakoh bacaanana can lakoh dina sikapna. Lain wel mikir. Matak jawaban innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah tuduhkeun ka kuring saha jelemana sok dek dijadikan guru ku urang mata demi Allah. Da guru kanu loba pasantren naker, guru kanu loba murid loba, tapi nggak guru ka jalma nu apal akhirat nu sanyana gerak teangan ku bapa poe ayeuna. Ya bener asli itu situ percaya tak ibu kunaon rumah tangga awut-awutan jadi randang orang-orang budak jadi korban tong nuding Allah imeh saha nu salah adat sorangan. Iya bagus cerai jadi randang orang-orang budak korban baik takdir Allah nuding teh lain takdir Allah ibu nu goreng adat dan cacak-cacak pamajikan alus budi hade basa someh jeung darede ka salaki mah demi Allah moal tu salaki dipikeun da ieu mah lamun nyarekan dasar bebeakan ngaran sato ka luar da salaki teu usah saminggu si bagong ngolor wae deuk saha nu ngeunah jadi salaki dianggap bagong. Untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna macet anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja rag-rag dalak budak korban. Nah anu dituding Allah kalakuan urang nu goreng. Coba lamun hirup jeung Allah da lain kudu kitu amak ibu ka salaki wirid ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hate bakal jongjon lamun hate ngait ka pangeran amak ka salaki lain kudu ngaran sato wiridan tagugeun beung ibu kana beung salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cek sautik yasin. Pan salaki teh tibatan ngamak kadang seuri bari maca surat Yasin jeung ayat kursi dari sakana jurig cai nu asuh. Cobro duit 2 juta tanggep ku ibu sadaqallahul adzim. Itulah manusia nu jeung Allah. Jadi jalma nu jeung Allah mah moal kapancing ku hinaan, moal kapancing diledek, moal kapancing ku diragrageun darajat. Nah nalika Allah naikkeun darajat 1000 jelema ngaruntuhkeun darajat moal pangaruh. Asli 1000 jelema Pak RT ulah jadi RT tapi jeung Allah kudu jadi RT nu 1000 ngadon gering pikir Pak nah ngalawan takdir pangeran. 1000 jelema ngahalanganana gerhana ulah jadi penceramah pedah aing kieu meureun tapi jeung Allah kudu jadi sa Jawa Barat ka kurilingan. Cobaan atuh mah RW make gamis sing ngansar udang sing badak hampura moal aya nu ngulem nu aya ge cek wargana alhamdulillah RW anyar tobat. Takdir lain ayana baju, takdir lain aya dina kopeah, tapi takdir kun payakun milik Allah mutlak manusia ukur boneka kumaha anu ngersake. Sahartos ya. Kan urang mah kieu hampir ya sarolah jeung Ustaz Epi mah ngan pede kupluk. Ai urang da buukan keneh urang mah. Well pokona mah. Panari batur nya Ustaz jeung udang badal gamis ngansar sorban ngagaplek aduh lamun datang teh jamaah teh narangtung wilujeng sumping al mukaro. Nah da ka urang mah saja jalan well kalau bah datang ka dieu lain assalamualaikum dipikir-pikir asa jadi doger monyet aya teh. Nah sabab jalma kadang-kadang lalajo lahirna teu lalajo batinna, lalajo bajuna teu lalajo eusi hatena. Sedengkeun hirup paham pura tah lalajoan mah eusi hate lur nya ge kieu eusi hate mah ping nyaping teh maksudna nyaahan. Ayeuna ibu di jilbab sok urang kore hate ibu ulang siniran nya pek ibu di jilbab alus we kudu wajib
ngan hampura nu di jilbaban teh ulah ukur sirah. Dina jero sirah aya pamikiran cing tutupan pamikiran eta. Ning loba jelema di jilbab ngomongkeun batur, di jilbab kana gosip beuki, di jilbab pokolotot ka salaki, berarti karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Tempo bapak-bapak, sebenarnya coba bapak-bapak kieu lebok. Sabab kuring muka aya jasad, aya ruhani, aya lahir, aya nu ditempo ku ibu lahirna cantang tuh cocok ke jeung batina Pak. Cantang tuh. Nah, lautan jero bisa diteuleman, hate deet manusia hese dikobek. Matak dek neuleman hate batur moal bisa, Bro. Matak tong sok tatanya. Ieu mah tatanya we ka batur teh eta geus dana nu can kawin teh dek naon, dek naon. Tong sok tatanya teteh nyigong teh. Ieu mah boga kongkorong nyigong tatangga anu teu boga ieu teh 40 gram ti salaki. Kumaha tatangga anu teu boga kumaha sia we. Tong sok nyigong batur. Kahartos. Dapun mana geus pangaosan nepi ka bibir teh galing ngomong-ngomong. Dieu mah pangaosan. Dia ustaz nanyakeun hana. Pan sidik batur teu datang na ribuna naonan ngomong-ngomong begitu teu penting. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Matak jelema nu bareng jeung Allah mah ibadahna geus teu perlu diomongkeun ka batur, geus teu perlu ditempo batur, geus teu perlu disanjung batur, geus teu perlu di hargaan batur. Nah cukup Allah anu nyaksian urang teu perlu disaksian ku sasaha. Matak tong loba nanya ieu mah ditanya ge ngomongkeun sorangan penting tahajud. Maka ayeuna teh rada tuluh, aku mah sia we. Rada serak, cingga kunaon tos ngaos Quran jeung sholawat kumaha maneh. Dan moal mata kurang laporan ka malaikat jadi ahli ibadah moal. Parantos jakat. Mata kita rada kempreng beungeun teh. Cingga nah haleungeun rada deui kitu cangkeul, tos ngajingjingan sembako. Capek hirup kitu mah, Pak. Bener. Nah imaman loba batur dibaca Al-Baqarah. Alif lam mim sorangan alif ba ta sa. Naon sih? Kaharti benernya. Tahajud OTW tahajud. Capek. Datang tarawih alhamdulillah tarawih ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 eueuh status eureun tarawihanana. Naon sih naon? Naon ngaranna eta ria teh nu kitu patut geus tong loba judul anggur sadar nu sok gituan deuleuh teh imah da matak innallaha ma'ana jelema anu bareng jeung Allah mah ibadah lagi geus teu hayang disanjung batur geus teu hayang dipuji sarua rata teu kudu ngabeda-beda derajat manusia kanu beunghar nyebut raden kanu sangsara kuat ceding-ceding nanaonna nu beunghar bari goreng kalakuan loba pengikutna mana bukti itu pejabat bari bangsat naker pengikutna teh loba nu sangsara bari alus kalakuan buat nu ngahargaan berarti urang geus ngahargaan karena pangkat karena jabatan hargaan mah tah karena eusi hate keje well bener ya Inna Allah ma'ana hirup bareng jeung Gusti sifat niron kana sifat Allah kahayang ge kudu kahayang Gusti kunaon urang susah jeung bingung ngagugu kahayang diri diranyunakan budak bawa ke dokter 750.000 di laser balik ka imah mencit hayang tuluy bakakak nyieun tumpeng ajak tabalan-balana cenah barang dahar tah eta syukuran selesai 2 juta angus udah hayang dangdut iraha malaikat joget udah hayang baji dor hopek bae da teu nyarek keur jelema nu aya silahkan deuk dangdut deuk dongdot pek we segala tabeur pek we angap mah hibur batur pek keur nu aya mah nganu keur eueuh tong maksakeun cukup 2 juta nyuratan budak beres Pak. Ieu mah aduh joget na baji dor bubar hajat jebleh di masjid. Kalau mah ditanya, "Ce, nah haji teh kamari mah joget ena ceurik kieu cenah takdir Allah bubar hajat ke hutang." Nya Allah dituding lain takdir Allah lembok kahayang. Mata jalma nu alus ngagugu kahayang Allah katimbang kahayang dirina. Kahayang diri adalah nafsu, kahayang Allah mah pisah lameteu. Hartos. Neng bobogohan tuluy putus tong jebleh
Ima puting-puting jeble sare hese dahar sudah bagung atuh awak pira kadar putus jeung kaboga terlalu lebay. Komo lalaki gitu patut dirok ke sudah mah. Pikir bolak-balik urang ke apa saha nu leuwih alus keur urang. Kunaon situ mutuskeun untung keur bobogohan putus coba geus rumah tangga putus wirang sararea. Jadi kumaha tuh geus putus adep jempe kalem. Iya diputuskeun ke cuwe padun. Paling jebleh dina tahajud. Allah dek mere nu leuwih alus tibatan eta. Samiu ka tukang neng putus jeung kabogoh pan aya na sinyal. Nah, kamari kabogoh neng nu mutuskeun ayeuna nu datang nana gerhana. Acicing ini mah tong milu keprok. Anu tahu. Cenah si Aki ngage mawat sebulan ka tukang, tuluy ngabe beja ka urang. Sugane cenah cek ustad gantina, mustahil. Teu ngarayang teuing kudu jeung kolot. Kalau mau diajak syarat teh haben mencetan jeung ngabal seman. Ngajawab innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah berat Pak. Ibu sholawatan cing sok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urang moal jero-jero teuing nanya genaheun teu? Oke, digenah-genah Pak. Genaheun teu? Genaheun. Artina digenah-genah. Heuh karek ngapalkeun digenah-genah. Cing atuh sholawat teh bawa kana 24 jam ulah ngeunah maca sholawat di masjid ari batur nyeri hate ku bibir urang mah eta mah lain sholawat eta mah keur ngapalkeun sholawat geuning akhlakna mah eueuh tina sholawat. Nah ungeuk ngartinya. Sok pikir Pak ai sholawat teh genah-genah salatullah salamullah ala toha rasulullah sing genah atuh genah na maca sholawat sing genah oge ucapan sanggeus maca sholawat kasaluhureun hormat ka sanapeun nyaah ka salaki teu oleh marah mai jeung dareh deh tah sholawat teh dibawa kana hirup lain di masjid sholawatan digenah-genah ari tatangan jadi hate ku bibir urang berarti karek ngeunah maca sholawat can ngeunah eusina eta sholawat. Wah rumasanya sekurang ge ku ceramah ge mah karabut sararea. Anu diomongkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah ari hirup pria wae asal lieur. Pan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Alhamdulillah kabeh puji anu Allah berarti urang mah hapikeun dipuji. Nah atuh asa kapuji wae. Hah? Hayang irada keureun. Kumaha lamun geus maot asa kapuji wae. Tuh Robbul Alamin, Rob, nu ngadidik, anu ngatip, nu ngajaga, nu ngariksa, nu nyipta, ibu teh dicipta Allah, nu dijaga ke Gusti Allah. Mana bukti ibu sare eta cicunguk teh asup kana irung. Padahal irung muka komo ibu pun lamun sare teh calak. Uyuhan kadal teh asup. Tapi nah cak-cak teh wani asup, aya nu ngajaga saha? Tu geuning urang teh deuk kitu deuk ge anggar anu ngajaga ka Allah. Matak sing sadar manusia tinggal narima pek tampa. Awak badak tarima tong riweuh. Ima awak gendut teh ye dipotonya ngeyeng. Sing teu kunaon dipotonya ngeyeng orang kata langsing eta teh penipu. Ari dina foto kata langsing diajak panggil jiga dreum nu di jalan. Mengeus tarimakeun awak gede teh tarimakeun cirina salaki nyenangkeun. Ieu mah leos ka kantor desa senam 2 tahun. Ibu nu senamna salahkeun nu TBC. Nah, deueuh nu make baju senam eueuh gamis kieu, maraka tangtang, maraka tenteng, monoyot bujur oge. Nah, urang apa pernah lalajo di gor. Dua, ibon kabeh. Nah, ibu teh aya nu lalajo kayak lalaki sejen. Da lalaki teh atuh panas hatena teh. Teu hayang ka majikan di lalajoan awakna ku batur. Matak sing malikir lah. Ayo lalaki dek ngomong ieu mah nyegang, ayo teu ngomong pan batin beunang. Matak akhirna teh geus teu dipikiran we, matak TBC. Atuh teh ngabatin.
nggak senam 2 tahun ayah ngebegang kalau beki meber nah da beres senam tepan goyobo combro misro liliwetan ongko baso gejeng sangu ongko orang salaki beki ngebegungan mikiran hutang urut baso tak eta patak nawan lamun hirup narima kan bulu panon nges ponok genah pan ponok ucap kicep hampang kaum ibu-ibu deui tara narima moli 300.000 nu panjang eluk kaluhur da eta nempo urang kuacikeun nu berat kicep balik ke dia marawa motor gelebug angin badak bulu panon nilap 2 anak tikusut kana solokan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon kumaha bapak-bapak tak kudu ulam nama mah dede bin hajah tong ulam urang da aku mah bagian daripada laki-laki tamata lamun ibu hirup bareng jeung Allah rumah tangga jeung Allah kudu kumaha ibu ka salaki ngahargaan ngahormat salaki datang ti panyebaan rengku lain api-api bebeja arisan ternyata di Bang Emo bikin kakak jeung KTP tulin narangtung 5an aku bersumpah dan berjanji tina 5an aya 2 untuk kabayar nu 3 pasti diecrokan di mata kejangar ke tanggung renteng nah mah jeung apa pernah ngecrok dari bebeja kasalaki rek arisan jeung dulurna ternyata ngariung ditu patut pi omongeun tong sok boga hutang tanpa nyaho salaki dengekeun ya dengekeun tenang aku kaum laki-laki tenang kudu kumaha ibu kasalaki ladang usaha capelung seri putun dulu atlet kesa ngoprot papageun lawang kanto rengku ya teh kasalaki teh geus dihargaan ku saha salaki lamun lain ku pemajikan da salaki urang dihargaan ku batur mah salingkuh ngaranna rengku ibu teh suntangan bapak geuning sumping cokot eungeuna puluh suntangan suntangan get diuk salaki dina Bang Barung cokot cai anu tiiskeun bae kamu ke gula bikin ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata majikan nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis nu dibikeun ari ibu baeud bae mah hayang ngeblok geus kitu bawa ka cai mangga bapak beli bade ibak bikeun sarung koko jeung kopiah jagrageun dina meja bisa deuk salat sajadahna ongkoh ulah nepi ka salaki deuk sholat kok tetengan yang saja ada di roy-roy ucing beberus mandi beres mandi tak iya koko iya kopiah iya sarung kebutkan sajadahna degul sholat garengekeun lain api-api ngawangtong di siniran jadi degul salaki sholat beres sholat kulibat ibu kaharep nyuuh nalahunan pek diajar pidato di ibu teh sekolah sampai menjadi kades diajar pidato eta we ka salaki Bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cuman jiwa akan kehormatin abdi daman abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can pisan nyugupakeun jadi salaki ti luhur sausap rambut ti handap saibet apal hapunten bapana abdi bisi loba dosa jeung dorong katina ucap teh kanjeng lapah teangan pamajikan nu kitu tak eta nu soleh teh ngan hampura da dilongokan teh oh tak mau beladinya mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang jug kieu menang duit henteu jawab dulu, sok jawab. Oh dah kurang ketat kikituan ke salaki, ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh. Marukanana udah dibahas dan moal. Soalnya bapak-bapak tadi genah deui, goyang apa urang gubernurnya. Salaki nu kumaha atuh ka pamajikan salaki nu tanggung jawab hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan nah bapak jadi rada geuneup hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan kunaon pamajikan baud lain salah pamajikan anger komandan nu ngaco dek teu baeud kumaha titah nyangu eueuh beas titah masak eueuh pasakeun titah dangdang disiga dicokelan ku bili matak lalaki nu kudu ngarti atuh jadi
lamun pamajikan keur baeud punten ku bapak ulah sarwana era lalaki baeud mah kumis panjang jenggot panjang baeud hek ngeunteng di balong jiga lele usapeun mun ieu teh kaum hawa deuk baeud ge meujeuh kumis eueuh jenggot eueuh baeud lucu jiga jeruk deuk ditu lalaki baeud mah awak gede kumis rangeteng kata kamu di dia aya ala-ala keur baeud dirok kusuk di lah sambil atuh da lalaki mah tong buat baeud lalaki mah modal lagi akal mikir aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang kitu tah lalaki mah poe yang kunaon maneh baeud ngadan pasea pamajikan ditanya kunaon maneh baeud pasti ngajawab kusia beuki capek coba lamun nanya awak urang aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong beas geus kosong geura toong duit kigaletakan 10 geura toong leutik dicokelan ku bili geura toong bodak geus degok tengahna bapak kadang-kadang ngarasa dosa ngali ka pamajikan baeud gek diuk cicing mah hapunten bapak mamah buat baeud ka bapak teh lantaran bapak aya ge teh acis 3 juta bikeun ka dalemna tempo nu keur baeud dibaruit langsung nangkep lain kata di tayangan lalaki nu kitu aya Allah jadi anak maka jeung Allah na ibu teu percaya aya saurang bale artinya kudu saim ibu jeung Allah salaki jeung Allah kakara Pak mardotila artinya karidoan Gusti ibu lalaki resep museup jeung Allah ibu teh lain janji ngamuk naon da ngamuk geus lain jelema sok tempo jelema nu sok ngamuk beungeut lagi geus lain jelema beungeut beureum panon melotot bibir kekerot geus lain jelema nu keur amak rasa toong nu keur amak panon melotot beungeut beureum bibir kekerot beureum meureum ieu ratu tuh nu keur amak matak naon diajar tenang sok batur teh si irung sagede leunca tenang we bae we nah da maneh nage gede atuh da disebut leutik teh pan kudu gede disebut leutik moal disebut leutik kudu leutik disebut leutik teh kudu gede berarti urang nu sagede leuncana tah si eta nu sagede gajahna ibarat ibu panginjeun nu gelo di jalan ceuk nu gelo nyebut gelo ka ibu tong kasihkeun ibu balik ti dieu nya ceuk nu gelo aya nu gelo kumaha ibu jeung nyarenteng naon saya gelo tas saruana teh kartos nah tuh mata innallaha ma'ana teh butuh jawaban hirup bareng jeung Allah mata urang kabeh keur kayaan palsu mana nu asli mah hirupna bareng jeung Gusti Allah cantang tuh saha Ustad Nana jeung Allah candang tuh bahkan kuring disebut ustad disebut kiai teh embung da sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur jit ka batur cua ka batur ngewa ka batur maknya aya ustad kitu patut teh bari jadi ngomongkeun batur makanya loba teh astagfirullah ya ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi Nabi ngawariskeun tahajud nu ngapeuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu baru sampeana tong akuanan tahajud asam urat Nabi ngawariskeun ilmu bager naon wae nu dipentak ku batur dibikeun nana gerhana cara ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suhudona capek ieu pengajian aduh beuki lila beuki doraka mending bubar ka ditu jam tangan kuring pentak ku ibu dibikeun moal oh gitu ta ibu teh lalajok kasalahan kuring ibu teh lalajok kuring coba lalajoan awak sorangan lamun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dan dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok diomongkeun geuning urang teh sarua batur adalah urang teh adalah batur matak tong sok ngomongkeun kagorengan batur kade bisi katincak ku anak urang ieu anak batur baong diomongkeun ku urang tong deket jeung budak si anu haram jadah tong kitu urang boga anak boga icu boga buyut boga udeg-udeg boga gaya jibur 7 turunan bu mun urang ngomongkeun ka wirang batur hiji waktu anak icu urang nu bakal neleg ka wirangna maka ku saeutik kejadian jelema nu fanatik dicirian ku batur da jelema nu fanatik mah ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana tembok can tantu hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan
budak batur baong nah mah jeung riweuh renyem bibir hayang ngomong ke batur. Budak batur geus cager, budak urang pelentung baong kumaha ceuk itu hakan. Bener? Mata innallaha ma'ana fungsina muludan teh eta deuk hirup bareng jeung Gusti. Ayana bubar teh dia hirup jeung Allah balik ka salaki punten mun salaki rada nyeka kieu ceuk ibu. Oh aya. Gitu. Kalah seuseureun ya. Kalau membalik ke dia, ibu tak kudu gitu ka salaki teh. Oh aya. Langsung salaki teh kieu. Nah, mama uih ngaos jadi lebay. Oh, tobat. Asa hese nyelpon asa hese manggihan awewe kitu dah anggar we boga kasalahan nyelpon awewe putarawani nupakeun kasalahan asa bener hirupna teh coba jeung lalaki geus mah atos tong dibahas aya salah atos lalaki coba ieu 20 tahun ka tukang mana telat beger gini kata 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga atau memori lebih kuat euy sinyal paling kuat XL sugan mah. Nah, Pak, perempuan seperti gitu. Nah, kaum Hawa bersebut sabab perempuan mah lamun salah mau ngaku, tapi orang mau kudu ngarti manja gerak suku lalaki. Ieu teh ceramah teh patoja yang jeung hate aslinya. Royam kudu ngamanja jeung megara di amak kitu. Atas mah asa jadi lebay lalakinya. Coba ngus maneh teh. Bogi sasang sok aing tahun jadi rana gitu ieu aduh. Ku hese elehna ieu. Nah memang inamin ajwajikum wa auladukum fitnah, anak jeung pamajikan bisa jadi fitnah. Maka hati-hati, Pak. Urang jahat, urang teu balik, urang teu ejreg, kadang-kadang aya nu mangaruhan ka awak urang. Saha? Tah. Jadi fungsi muludan teh hayang bareng jeung Gusti. Saona teu nu kudu kurang dipieling tilu weh. Tilunya. Sabab urang teh lain dipieling kalahiran Nabi nabungkul, nieling kalahiran Nabi mah enteng 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Ibunda Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Ibunda Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Aya naon dina angka 12? Bapak maut. Pamajikan, tenang Pak, tenang. Geus ngatus bapak beger deui aya ganti. Maot anak kurumuy deui budakan. Harta bea bapak jag-jag bisa usaha aya deui harta. Imah kaduruk disumbang keluarga jadi deui. Tapi pun ten musibah nu paling badag nalika jelema geus teu boga la ilaha illallah dina diri. Harta eueuh sabodo teu burung hirup nu miskin ge. Sok nu miskin justru senang. Kudu di puguh merek. Aya Marlboro nu urang kudun. Nu kades di Samsu kudun. Anu dewan jarum da loba teuing pan dewan mere mah. Kudun. Da teu TBC nu miskin jangan udud deui. Jeung teu puguh merek. Anu baharna merek lagi puguh Marlboro Black. Sampurna mil mung dibere nu lain teh. Jeung sieun nu beunghar beuneu nya. Kita heureun ngarokok sieun. Sieun naon? Sieun paru-paru. Naha sieun maot. Tira hak malaikat mebes kana ji Samsu. Maka sok nu garadu mah. Waduh kayaknya. Ada aya. Nu miskin mah ya. Nu beunghar mah ceuk kades wayahna urang teh kudu ngarona, RT dicarekan ngarona cenah ceuk beunghar. Nah, nepi ka kudu aya ngarona, nu beunghar mah geueung ngarona teh. Nah, sieun ka bangsatan loba duit. Coba nu sangsara teu harana aya ngarona ge. Nah, eueuh paokeun. Malahan jeung bangsa teh ngadon akrab tuh di imah deuk mau mencoet. Geuning aya ketenangan di alam eta. Kahartos gaduh. Loba duit, loba bobotuh, eueuh duit, eueuh kabutuh. Mata nu loba pangabutuh bale nu sangsara, nu beunghar. Nu sangsara mah deuk naon bobotuh da eueuh. Eueuh duit. Kalah dahar ge cukup. Barang daharna ge teu 4 sehat 5 sempurna, nu sangsara mah 4 sehat 5 sebegenep teurap we. Anu beunghar mah barang daharna ge 4 sehat 5 sempurna, kegenep kudu cuci mulut, apel beureum, apel hejo, sakalina huap atau 1000, nah tungtungna setruk.
karek nyebut bener. Coba anu sangsara aduh. Membongkar mau barang dahar daging ngual poe kalau sekarang sama setahun sekali petak jag awak mah teh. Dari mau barang dahar terus haben we daging atau darah tinggi. Kali-kali vegetarian, tempong nusangsara, jongi, jotang, bebadotan, susintrom, lencah, takokak, jarang jag gitu. Tuh karek nyebutinnya bener deh. 12 Rabiul Awal. Angka 12 itu la ilaha illallah. Hampurannya ya, hampura ya. Baik, mun balik ke dia sebut we. Islam teh awak urang, Bu. Islam agama urang. Tah Islam teh ayana awak urang. Heuh. Sahadat rohna. Salat sirahna. Zakat leungeuna. Puasa beteungna. Ibadah haji sukuna. Tuh awak urang teh geus Islam, Pak. Sahadat rohna. Roh. Jasad tanpa roh maut. Jadi urang teh aya roh, tah jadikeun sahadat teh roh urang. Lamun jelema bersahadat tuluy rohna hirup ku sahadat, maka katepung ngempur cahaya disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad di mana? Alam anu hade. Da alam goreng lain Muhammad. Panon nempo batur leuwih mulia. Kaluhur ngahargaan, ngahanap, ngahormat. Itulah Nur Muhammad, menghargai seseorang karena Nabi itu ngajarkeun ngahargaan batur, teu ngajarkeun ngahina batur, teu ngajarkeun ngaledek batur, teu ngajarkeun mitnah batur, teu ngajarkeun pasiajeun batur. Saha Nabi Muhammad? Mata keur jelema anu geus bersahadat geura tanya naon alasan urang ngahina batur, naon alasan urang kudu goreng jeung batur. Pedah batur nyeun gedong urang henteu tuluy amok eta mah panas ngaranna, pedah batur boga motor urang henteu tuluy keheul eta mah sirik ngaranna. Apakah itu ajaran Nabi Muhammad? No, lain. Atuh tong sok monis kana kadorakaan batur neraka da urang lain malaikat. Aduh si itu pinarakaeun hirup teh kitu petak tong kitu pelacur sekalipun nulungan anjing kagencet diberi ngilum ku selopna ternyata surga nu dibikeunna. Pelacur. Mata sagede-gede doraka ibu, sabadag-badag doraka kuring, aya nu leuwih gede tibatan eta naon panghampura Allah taala. Aduh. Geus asup kana 3 atuh. Buri teuing ngan balik. Sahadat adalah rohna, salat adalah sirahna, pan sujud. Ai sujud kunaon ku irung. Heeh, salat teh sirahna. Zakat kunaon? Pan ku leungeun. Lamun ibu dek sok kadako, dek zakat, syarat-syarat sodako teh kieu hiji merena kudu bari bunga, tong bari baeud. Bari bunga merena. Kunaon euy ceuri budak sakola dikaluarkeun maha eueuh biaya sabaraha 700. Ieu jeung urang ieu. Yuk jeung urang. Bari bunga merena teh Bu. Nu kadua niatan keur mupus dosa urang. Bisa jadi aya dosa urang teu kahapus ku salat, ku zakat, ku saum, ku ibadah haji, kapupusna ku sedekah ka batur. Mata keur jelema anu loba datang ka imah geus niatan. Oh, Allah deuh kumpul dosa urang ku harta urang. Bere. Komo nu boga hutang mah bebaskeun. Bisi lila teuing teu mayar, tong sok dipiralkeun beungeutna kana Facebook, montong bisa dikadekkeun. Imah teh cara nginjeungna buat digantang imayar tah bisi aya jelema nu kenal bari tetangga sabelah kos nu gelo jelema tong kitu bener. Aduh itu unguk anger we palebadetan ka imah aya bayar mah bieu ceramah teh poho deui mangkana cenah boga hutang kudu bebaskeun ngadeng teuing ceramah eta bea tapi harta aing. Salat zakat saum patuanganana haji. Ari ibadah haji ka mana? Ka Mekah. Ai Mekah disebut tanah suci. Bener teh? Mekah teh tanah. Nah, balik jadi tanah liat. Nah, balik jadi tanah leutak. Mana bukti? Eta geuning ini ibadah haji balik lawan nyebut haji baeud. Nah, ari ini ka tanah suci ari balik disebut haji baeud, meureun jadi tanah liat. Kau mau jadi pedit mah, jangan tanah sengketa. Menggeus jika heureuy tapi heueuh. Tah anu kudu ku urang dipieling ti Nabi teh 3 ceklan. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara bareng. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Seuri eta mere kanu pedit. Nanya balik ti dieu batur keur baeud, barakata ka ibu seuri. Salaki baeud ibu nu seuri
Mane baut didagor termos ibu. Maksudnya seri kanu baut teh urang tong saruana lain batur baut urang beberapa katakan. Seri kanu baut merek kanu dar urang hajat mimin kan ditulis geuning mimin teh mimin merek 15.000 cek salaki mah mimin hajat beda 100 juk ieu tah kaum ibu-ibu 100 tempoh heulana catatan tuh untung sia teu mere 100 15 mana nama bari koncana ge meh ngan 2 siki jadi batur pedit jadi saruana jalma nu halus mah batur pedit urang bageun nu katilu batur tananya urang kudu nanya bubar teh dieu bisa aya tetangga tarananya ka ibu tepungan urang dia ke ceramah jeung nanegahana ya urang teh kudu nanya ka nu tara pan bebengok maneh teh tara nanya ka aing sok aing ditanya hayang naon sok kena pemilihan bararena jeung urang sok ngomong hari ibu kunaon jadi teu hideung maksudna nanya ka nu tara teh tong sok saruana seri kanu baut mere kanu pedit nanya kanu ibu acara ieu teh disponsori ku tokoh utama nya Allah leunnya kamantana Bapak Asep Hartono bin Ate Suteja anjeunna ngantunkeun miheulaan urang sadaya heuh eta teh eureun jeung gambar ka urang da urang ge bakal ninggalkeun alam dunya ngan waktu mah teu apa teuing iraha tinggal persiapan we masing-masing hirup sabab ngaran maot mah ngadodoh teu apal kanu sehat teu apal kanu kolot teu apal kanu moal kuring 40 ibu 60 buah RT nu panggelan teu apal abdi 40 Pak Ustad di dia sekarang Pak Ustad abdi 40 Pak Ustad 60 buah nu panggelan mah akal ngan tong loba teuing kabeung berat dadunya mah pondok 60 70 sawah 50 tumak atawa 100 tumak imah hiji ceuk paribasana geus bisa hirup di dunya mah ngan punten mun urang indit ka Pangandaran bakal 2 juta mahi tapi coba indit ka akhirat 2 juta moal mahi matak ti ayeuna amal teh sing loba da bakal keur di ditu di dunya mah tong loba-loba teuing beban matak anu deuk maot teh pan sok aya beban hararese maot teh sabab gelut jeung malaikat ku malaikat ditudut ceuk hatena entong wara pamajikan geulis keneh budak kerja di sarjana harta loba darmah gedong aing dicekelan ku maru kitu teh jadi bulat deuk maot teh coba nu sangsara malaikat datang mangga da teu boga naon-naon nu sangsara wajigan nu ridho atuh maot teh pek we geus bosan di dunia teh diledek wae ku si eta ternyata memetak jadi beban teh adalah dunya mata orang loba dunya mun teh beunghar sawah lega gedong sigero mobil mewah punten alungkeun ka ditu lain hatina dialungkeun ka ditu lain naon tah pikir yeuh mun boga imah 2 daripada teu dicicingan teangan jompo cicing di dinya bere dahar ku urang nepi tah imah teh di ditu ayana harus boga mobil bisa tetangga di rumah sakit keun bae tong make ongkos tong make bensin da urang mah jelema beunghar jog bawa mobil urang ka rumah sakit tuh nepi tah mobil ka ditu kitu tah nu baleunghar teh darengkeun nu beunghar sadaya kitu kuduna teh tah Bu ieu mun miskin kota tahang kota teh nengan mobil eueuh aya geus meunang teh tinu beunghar kudu ongkosna kudu supirna keur magering kalah ka kumaha cek di jalan talung paeh Gusti mantap pek dunya ibu bawa ka ditu kumaha carana manfaatkeun keur batur sawah lega 50 tumak keur sangsara pek maneh nyawa mun meunang 5 karung ka kuring mah bae sakarung keur maneh 4 karung ngan wayahna ada sabulan sakali sakarung teh beureun sabulan mahi 3 bulan 3 karung maneh ge kudu diajar mere tina sakarung bikeun ka tetangga deui tuh harta teh kitu we urang ngukurna kungungku da geus maot mah hampura loba anak incu parasea marebutkeun warisan kolot poho nganterkeun ka ditu mah lur ngartos Pak urusan milik jeung rezeki urang teu nyaho pan Nabi Muhammad mah Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun nya kok atuh keur anjeun rezeki anjeun milik kuring saha Nabi di bahanan doma dibikeun ka saha ka miskin nana gerhana ayeuna bakal di bahanan sok pegat ku akang belah ditu sok pegat
lamun akang megat di ditu dek menta anu dibahankeun ti dieu urang medek jalan ka ditu. Wah, aya jalan ka ditu. Ah, dek ka ditu. Dipegat kene ku mustami di ditu. Tadi Nabi di bahanan doa, tuluy dipenta ku jemaah dibikeun. Nabi bu nya dibikeun. Cing kumaha dipegat tah urang mah cicing teh RT. Nepi ka subuh moal balik daripada lapor amplop. Moga-moga almarhum nyimpen amal jariah. Itu amal jariah. Ide anjeunna, kahoyong anjeunna dilakukeun ku urang, bahasana ka PRT teh kieu cenah baheula teh. Hiji waktu nana gerhana bakal datang ka lembur urang. Ternyata aya salah sahiji jadwal anu di cancel, nya kuring dibikeun ka tempat ieu. Ternyata heueuh datang. Allah nakdirkeun, tapi Allah oge leuwih nyaah ka anjeunna. Kitu nya. Moga-moga anjeunna ditampi iman Islamna. Diluhurkeun darajatna. Dihapus segala dosa jeung perdosaan anak atau anu dikantunkeun sing dipaparin katabahan. Urang ngaoskeun surat Al-Fatihah da eta mah indukna Al-Qur'an. Kamu hadiahan sebatan sebut we ku hate masing-masing kanggo Bapak Asep Hartono bin Ate Suteja ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sadaya sakitu anu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup luhur jemar sampurana. Maghrib lur, nu sahur. Tong sok maksa urang nu cara kumaha urang lah. Sakit terus biatur. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.